Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dinyai nuju seueur tamunya anu ti Padaherang, nu ti Cijulang, nu ti mana-mana alhamdulillah. Jadi seueur wargi, banyak teman, banyak saudara cek Indonesia nama kitu tah. Jadi selain tin mengkeutkeun silaturahmi teh nya aya ilmu baru gitu. Jadi cek batur cenah wah nu di luhur mah kieu-kieu anggar aya kakurangan, aya nu abdi teu terang jadi terang gitu. Jeung deui abi mah ya ang ari aang teu bosan nyandakan beupeuteuy ka dieu teh kumaha tuh berarti ngari aduh alhamdulillahirabbil alamin ya Allah ayo be nyandakan peuteuy jadi nyai mah teu gaduh tangkal peuteuy ge wareg alhamdulillah tuh atur nuhun angnya mudah-mudahan ang sing sehat tuluy FB na sing dimonet sing terehnya sing ngasilkeun jadi tang teh lamun ameng teh wah wih ka ditu ngadamel video teh dibayar jadi hiburan yang dibayar gitunya nah gitu ari ang eta kunaon urut cecep nan lecet meureun itu tah kitu pokona mah angkayan mah nanti namina teh kayan oleng tah kitu ayan kayan oleng hatur nuhun ang ieu jang nya apa jang dijual ieu kalau nya geus hatur nuhun heula ieu aduh ayo ang ieu gitu. Tuh aya nu disaung. Aya nu disaung nyanyi. Aya nu di bumi seueur lah pokona mah kitu. Sok mangga nu bade amang, mangga tadi amang teh nyai silaturahminya. Nambih duduluran. Si Akang sok tinggal we. Kang. Kumaha? Tuh bade ka mangkayan tuh sabaraha atuh? Yo geura. Akang gitu kata-kata jadi beki dia teh alhamdulillah beki seueur wargi jadi kumaha perasaan Akang bangganya alhamdulillah gitu bangga jadi lainna urang ngarasa kaganggu atau kumaha jadi bangga karena bonusna teh sok dapat ilmu baru gini Akangnya anu nyai jeung Akang teu terang jadi terang gitu pokona mah kanggo kasadayana mah sing sararehat pokona mah nu resep konten sing konsisten well Ang sama ya. Biasa lagi gitu. Nya setiap tina ang pokona mah asal ka ditu hayu. Urang di sawah-sawah bade ditu teh. Di kebun kacang tadi geuningan abdi. Brikeun atuh brikeun. Dibrikeun. Biasa tepah. Untas berat urang tunah we namanya. Urang remamnya. Geus tunah kamerana teh mah. Bikan. Mau bikin di kamera ieu mah. Bikin di kamera ya mama. Aduh ya Allah ya Rabbi. Aduh Gusti Kapangeran. Yang bikin FYP itu ini guys, tali sepatu ya. Modal 1.000 2.000 di caian geuninnya make keran jero teh. Ya paling sebenarnya 2.500. Mudah-mudahan ya FYP berjuta-juta. Eta ngomongan Eta kenging naon eta di mana? Di palih mana? Di palihan mana di teh? Pamayan. Alhamdulillahnya. Terang teh namina saha? Henteu. Sami abdi. Neng Puci neng Erning itu cenah ges. Itu nya. Atur nuhun A. Eta kajat yang kaundangan. Alhamdulillah. Pada kemana Dedek? Mang Koko ayah. Alhamdulillah. Tuh nya itu tah cenah ari loba dulur teh sok loba rezeki cenah kitu. Banyak teman, banyak saudara. Pokona kanggo kasadayana mudah-mudahan sing pada sehat sing diseueurkeun rezeki pokona nama